Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng. Ayeuna Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng judulna Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Dikaraos ayeuna nincak bagian ke-56 nya para mitra. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-55, ayeuna Mang Jaya bade ngahanca bagian ke-56. Mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa dianggo hiburan pang beberapa mana. Ari kembang muncang naon cenah tangkal muncang para mitra. Tangkal muncang agung para mitra jangkung luhur gitu. Badan termasuk ke tangkal agung para mitra muncang. Kembang muncang namina rindui para mitra. Sok kemut mulung muncang. Aduh mulung muncang kabarangge digogo anjing gede nu palebe ai gogog cumungung. Aduh, mangga para mitra gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-56 urang lanjutkeun deui Mang Jaya sabaraha kanca ti Mang Jaya official ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mangga nyanggakeun. Para mitra kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Harita si Oded parantos dipanggil para mitra sada kuping pinanana nyata Cipeu. Atuh para wargi sadaya dupi pingpinan teh teu aya sanes pingpinan Obed teh nyaeta anu katelah para wargi sadaya nu namina teh saha saha namina teh para wargi sadaya si ieu si Cipeu teh gentos nami janten Abdurrahman. Aduh mangga para wargi aduh mangga urang teraskeun hanca dongengna mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Para wargi sadaya malikan kana perkara si Oded sanggeus ngobrolkeun tina urusan perjuangan. Pok deui tumanya kabah jatma anu keur ngahurungkeun bensin rek udu. Dupi di dieu sabaraha IPK upami bade nikah bah? Si Oded ngalegot nanyakeun perkara IPK. Aduh mawi ku ayeuna mah teu terang sabaraha ge ujang. Dupi kitu saha nu bade nikah teh ha ujang bade nikah? Insyaallah abah manawi pareng tema si Oded bari mesem. Alhamdulillah. Ka urang mah nya ujang. Abah jatma neuteub. Ka urang tebih caket abah. Ke. Ka urang tebih caket saha ujang? Bah jatma talete tur teu leupas paneuteupna kana beungeut si Oded. Muhun manawi disarengan ku rahmat sareng karunia ti Allah Subhanahu wa taala. Bari aya dina kabiruyungan gaduh cita-cita abdi teh bade teh ngadahup teh ka eulis wiwin bah. Tema si Oded tetep alem. Bari mesem baru bade ka eulis wiwin ujang teh. Atur nuhun atuh ujang ari tos aya maksad bade rimitan mah. Abah ngiring binga malih teu kinten saena ujang enggal kagungan bojo. Sawangsuna lalengohan bae mah dina gaduh rezekina teh. Kirang sugema jalaran teu aya nu ngamangfaatkeunana. Ari kitu mah kagungan bojo aya nu ngamangfaatkeunana. Sareng deui sok aya kasebatna. Teu aya anu beunghar lelengohan. Pamilina pare teh mah hapa-hapa ge air ranggeyan mah piraku bade hapa sadayanya ujang. Mugi-mugi permaksadan ujang dikobul ku Nu Maha Kawasa jalaran maksad kitu teh teu kinten saena. Malih ku bab agama ge dikadahkeun atuh. Disunatkeun kagungan istri sareng pamaget nikah teh kalayan. Nu laki rabi mah disabatna ge sami sareng ngalaksanakeun ibadah cenah ujang. Naon disabatna upami istri sareng pamaget tos ngahiji bari teu katalian ku hukum pertikahan kapan disabatna ge jina anu kitu mah. Sangempun ulur teh mah upami istri tos kersa ngahiji sareng pamaget bari teu nikah kantu naroskeun we atuh. Kaduanana perdah kumaha cenah kadoma. Ceuk bah jatma ditungtungan ku ngahehe kalawan pokna deui. Eta iraha bade kagungan maksa teh ujang? Insyaallah abah. Kainging duka pageto. Di mana abdi tos gaduh kange syaratna we sareng bade wawartos heula ka sepuh. Mohon kapun biang sareng kapun bapa.
Jalan peryogi pisan wawartos kasepuh mah. Atuh kandengan we ujang sakedahna wawartos heula kanu janten Ibu Rama. Utamina mah disuhunkeun barokahna ti Ibu Rama. Ulah aya kasebatna kagungan keneh Ibu Rama nanging putra aya permaksa dan itu ieu teu wawartos heula kanu janten Ibu Rama. Kacida pisan lepatna sami sareng tos dengangkeun kasepuh. Sedang Ibu Rama teh keng disebatkeun pangeran lahir nu sakedahna kuno janten putra dipunjung dipuja. Ibu tunggu rahayu Rama tangkalna daraja. Ibu nu ngandung Rama nu ngayuga boh dina siangna boh wengina moal aya urang upami teu aya Ibu Rama. Sanggem kasarna mah kasebat jalmi teu aya nu kaluar tina beulah batu ujang. Nu mawi Abah masuk teu woleh-woleh ngageuing atanapi mepelingan. Kabarudak di dieu utamina mah kanu janten kulawarga Abah. Sanggem Abah teh omat euy barudak ulah rek ngamomorekeun kanu jadi indung bapa. Komo wani ngaraheutan kana batin nu jadi indung bapa. Nauzubillahi min zalik. Dorakana teh dunya akhirat deuleu. Tong bujang si putra wantun ngaraheutan batin Ibu Rama ujang. Cacakan putra rada mun cereng getos matak atuh. Komo wantun ngaraheutan batin mah. Anu mawi kange urang mah sing leres-leres sumujudna kanu janten Ibu Rama kalayan teu aya lepatna. Urang sering munut dihapunten kanu janten Ibu Rama. Utamina mah bilih aya kalepatan nu teu karaos ku urang. Mali sok aya jang putra tos dewasa wantun miwarang nyeusehan ka ibuna. Ieu mah urang dieu. Pokna teh mak cing wayahna pangnyeusehankeun calana kuring. Kameja kuring engke dibere keur meuli sabun. Sakalian ke di mana geus garing pangistrikakeun. Make aya aturan wayahna sagala eta nita kanu jadi indung. Sanggem Abah teh ulah kitu jalu pamali matak doraka nita kanu jadi indung. Sakuno mah disenangkeun kudu jadi anak nu jadi indung teh. Kumaha teh mana ahkeun bae pira calana hiji, pira kaos hiji cenah eta doraka nita kanu jadi indung engke ge di mana geus lebaran. Balik tas sunat masjid eta tas salat sunat. Rek menta dihampura da moal lila deui lebaran cenah kitu. Rajeun aya niat rek menta dihampura ka indung bapa ngadagoan lebaran. Kumaha pami anjeunna memeh lebaran maot manten. Panginten dosa sareng kadorakaan teh teu kacanak teh ka alam kubur. Atanapi Ibu Rama teu tos tipayun ngantunkeun bari putrana teu acan kantos munut dihapunten ka Ibu Ramana. Bade kumaha tiasana munut dihapunten ka Ibu Rama. Nu tos ngantunkeun sanaos cocorowokan luhureun kuburan ge. Munut dihapunten moal kadangueun sarengna deui. Nu dikubur mah sanes Ibu Ramana nanging jasadna. Upami manuk teh mah kurunganana. Pokona mah kurungna, da manukna mah teu aya. Jadi Abah mah sok hayang seuri upami aya murang kalih nu bade munut dihapunten ngantosan lebaran teh. Rajeun dina waktosna lebaran munut dihapunten bari turun Cipanon. Ukur 2-3 dinten ka ditu mah biasa deui we atuh. Cek Bajat mah kapapanjangan ngobrol. Teu ngingetkeun geus peuting da katungkulkeun ku resep ngobrol. Ari katamah-tamah ku si Oded teu weleh dihaminan. Upi eta Abah upami sepuh kasebat ibu atanapi Rama heug kagungan kalepatan kanu janten putra na peryogi munut dihapunten ka putra atanapi henteu kedah. Nu hartosna mah kedah putra wae nu munut dihapunten ka Ibu Rama teh Abah. Ceuk si Oded sarua deui jadi kapapanjangan. Bari si Oded mah nanya kitu ka Abah Jatma seolah-olah nanya kana pamadeganana. Ye, atuh kantenan we peryogi mah. Sanaos munut dihapunten ka putra ge sakedahna pami kagungan kalepatan mah. Abong kena Ibu Rama kagungan kalepatan ka putra ge ali munut dihapuntennya. Da eta dumeh ka putra atanapi ka sahana apeun nyusuana. Ari perkawis munut dihapunten mah sanes putra wae kasepuh. Atanapi nu sahana apeun nyusuana kanu saluhureun. Sanaos Ibu Rama atanapi sanaos saluhureun ge diwajibkeun munut dihapunten. Ari kagungan kalepatan mah. Margi satiap kalepatan ngandung dosa. Teu aya kalepatan nu teu ngandung dosa. Kajabi kalepatan nu teu dihaja. Saperos Abah kadupak ku ujang. Teu matak janten dosa margi eta mah. Tadi ge kadupak dume balanga sanes didupak. Janten munut dihapunten sanaos Ibu Rama atanapi saluhureun ge kagungan kalepatan mah sakedahna enggal munut dihapunten tak kitu. Atuh putrana ge kedah kersa ngahapunten kana kalepatan nu janten Ibu Rama. Janten kasebatna silih hapunten teh ngurung kana unggelan nyaeta ngayakeun hubungan jeung bapada urang. Nu katelahna teh hablum minanas teh ujang. Ya Allah, nah
bet kajongjonan tuh ingat tuh ieu teh ngobrol teh Ujang kajongjonan terang-terang tos jempling kieu mangga urang ngalempengkeun cangkeng Ujang cek Abah Jatma ngajakan ngampih bari turun tina babalean bus ka jero tuluy ngampih ka kamarna atuh si Oded ngagoloyoh ngedeng dina dipan parantina ari eulis Wibin mah ti barang mimiti datang oge geus sematuh sare jeung anakna nu boga imah di kamar. 2 poe para wargi ti sabada si Oded dititah datang ku komandannya eta ditanyakeun. Nya henteu sok sare sagebrug jeung eulis Wibin. Si Oded manggih beja yen nu ngalaporkeun kitu teh si Gundi. Sedang nu ngabejakeun ka si Oded anakna nu dicicingan ku Gundi. Sabab anakna nu dicicingan ku Gundi manggih kateungeunah dituduh nyokot duit tina pesa kameja nu digantungkeun dina paku nepi ka eta budak diteungeulan ku bapana tapi tetep teu ngaku sabab teu rumasa nyokot duit. Ku dasar manggih beja yen anu ngalaporkeun sacara fitnah teh ka komandan teh Gundi. Atuh si Oded satiap amprok jeung si Gundi teu waleh sindir sampir di palar si Gundi nafsu. Lamun rek nyeun jalan mah para mitra nyeun pucuk ti girang. Si Oded keur neangan jalan pikeun ngawarah si Gundi. Ongkohan si Gundi kasebut jelema burawong, sora ngaheureyan budak parawan. Atuh tapi masyarakat didinya eueuh nu waranieun ka si Gundi. Dumeh si Gundi jadi tantara. Tapi ku si Oded mah maja teh manusa kitu moal dikecapan sanajan jangkung gede ge. Dina hiji poe pareng Gundi ngalantung kaku kaburuan imah Abah Jatma. Duka aya kaperluan naon? Juga aya kaperluan kasaha manehna ngadon ngajajanteng diburuan sakapeung luak liuk siga aya anu keur ditinggalian. Red kana panto imah Abah Jatma. Puguh lamun aya nu ngawaskeun teh mah kana polahna si Gundi. Harita matak nyurigakeun. Geus kitu gog cingogo tapi teu lila nguniang nangtung deui. Meh bareng jeung norojona si Oded ti imah rek katampian nyampak di buruan aya Gundi nu kabeneran manehna keur nonggongan atuh jerut si Oded turun kalawananya dari anaker. Para wargi sadaya sakumaha nu kauninga harita atuh para wargi harita teh si Oded turun kalawananya dari anaker. Oi, geuning aya Mang Ago teteh. Keur naon Mang Ago ngajajentul wae kitu? Neangan jalma laporkeun deui ka komandan. Alus euy jadi jalma tukang ieu main ngalaporkeun mah. Sugane meunang tanda jasa, meunang bintang gerilya atawa ditaekeun pangkat. Kitu babasaanana si Oded atuh gilek Gundi mali. Kalawan pokna bari mureleng kana beungeut si Oded. Kumaha? Hah? Kasaha si lain ngomong gitu teh Oded? Ka dewek? Dewek mah teu nujukeun ka ditu ka dieu. Eta si lain rumasa kitu jadi jelema tukang ngalaporkeun batur. Bari teu jelas kasalahanana atawa beunang disebutkeun jadi jelema tukang fitnah. Tema si Oded teu leupas tina paneuteupna. Tong ngomong kitu si lain Oded. Cara kitu teh sarua jeung nyangka sia ka dewek. Bari dewek mah teh salureun si laing ban dewek teh. Umur ge beunang disebutkeun geus sekolot dewek deuleu. Cek Gondi cek para mitra. Harita teh atuh manehanana nyarita katingalina si ganu nafsu peda si Oded. Nyarita kitu. Oh, jadi kitunya. Aduh, jadi anjeun teh saluhureun ti dewek kasebut geus kolot anjeun tanya Guni. Heuh sia. Nu watak si lain ulah jang jipelenung sia. Ulah jang jiugat teh bibir ngomong teh. Ya Oded. Urang dieu eueuh nu wani ngunghak campelak sia ka dewek. Tong boroning nu sahanapeun dalah nu saluruhun ge teu wanieun ari si lain make ngomong kitu sagala ka dewek deuleu. Cek Gundi. Si Oded nampa caritaan kitu teh kalah pok. Yo, ieu balak-bak. Percaya batur moal lain wanieun ge euy ka ilaing. Kumeh ilaing kasebut jadi tantara tur pangkat kopral. Tapi keur si Oded keungeran si Oded mah jauh kana kapaur anggang tina kahariwang. Teu keung teu sieun ari teu boga kasalahan atawa teu boga dosa mah. Kajaba lamun si Oded boga kasalahan tak kakara ngarasa sieun. Tong boroning nying hareupan anu saluhureun. Sanajan kabudak satepake moal wani ngalawan.
Tapi lamun si Oded dipitnah teu bener ku batur, bari teu jelas kasalahanana sanajan hareupan Raja Jimul gedah. Muarek direret Raja Jimbulna, muarek ditarajian dumeh jangkung gedena, muarek diijir heula pangartina, muarek diukur heula elmuna. Diayonan ku si Oded mah, muarek ditarajian dumeh jangkung gedena, muarek diijir heula pangartina, muarek diukur heula elmuna. Diayonan ku si Oded mah, rek ngadu peureut prung, rek ngadu pakarang prak. Temal si Oded bari taki-taki ngajaga kana akibat anu baris di sing hareupan, atuh Gundi asa beuki nafsu kalawan pokna. Lamun kitu mah si laing yang kagoreng ka dewek si Oded. Gundi lumaku nu teu boga kasalahan. Ieu eta mah kumaha ceuk pangrasa sorangan we. Da batin mah yakin si laing jadi manusia tukang fitnah atuh. Dikira dewek teh nyaho kana kasalahan si laing. Ngalaporkeun dewek kanu jadi komandan, majarkeun dewek sok esa gebrug jeung eulis wiwin. Ceuk saha dewek ngalaporkeun. Ceuk saha dewek ngalaporkeun ka komandan, ceuk saha? Sok buktikeun manusia nu ngomong kitu saha? Teu mungkin nanyakeun ceuk saha atawa hayang dijagrageun. Jelemana ka ieu? Ka era ulah dijagrageun jelemana mah sarua jeung diri si laing. Nita ditaranjangan di hareupeun jalma rea atuh. Ya Gundi lamun si laing bener-bener mika hayang ka ngaran eulis wiwin. Matak naon datang we ka dieu kalawan ku si laing tanya jenisna. Nasukaeun teu dipiharap ku laing, na teu sudieun. Ulah kitu ngadon ngalaporkeun ka komandan majarkeun dewek sok esa gebrug jeung eulis wiwin. Kapan kalakuan kitu teh sarua jeung hianat ka asupitna. Na teu berat hukumna fitnah teh deuleu. Sok aina dewek rek nanya ka ilaing. Eta si laing rumasan teu ngalaporkeun kitu kanu jadi komandan. Pok ngomong nu balik sari si laing ngakukeun geus kolot mah. Cek si Oded bari teu weleh taki-taki. Sedeng Gundi teu nemal kalah nyeureudeuh. Bari teu tatapasini ngadon rek ngagitik beungeut si Oded. Atuh lain ge si Oded anu geus nyangking pangarti. Nungkus elmu ari kudu ujug-ujug beunang bae maku serangan batur. Komo geus taki-taki ti tadina. Sakiceup si Oded ngarengkog, geblos gitikana Gundi. Nu haneut keneh teh nyamos ukur ngababit, ngababuk pahiliwirna angin bari awak rada marius. Ret si Oded ngareret kana suku Gundi nu katingalina rada ngangkang. Atuh puguh we meuni asa ngeunah-heunaker. Suku Gundi disepak ti gigir cudalit kedebut Gundi ti beubeut. Cungcurunganana ti teundeut kana batu. Atuh si Oded pokna siga nu ngahajama panas. Yoy balakbak. Kunaon Mang Yoy? Mang Ago, pugu-pugu ngadon lalabuhan kitu kaos polon. Setan sia. Siat. Gundi tamah nafsu manehna ngorejat deui. Kalawan ngirimkeun gempuran peureub menibut. Tapi hiji ge gempuran peureub Gundi eueuh nu asup. Da pugu si Oded teu kapalingan reret. Teu eleh rancingeus. Gilek Gundi malik terus nyuruntul tujuanana. Rek niruk paramehek nubruk maksudna. Teu beda ti doma nyuruntul. Rek neungar orok haya si Oded rikat ngejat ka beulah kenca. Atuh Gundi milepas meh-mehan tarangna ti dagor kana golodong. Keur kitu si Oded kakararek ngayakeun perlawanan nu bener-bener. Harita si Oded sanggeus ngejat teh ngangkat suku, rek ngajejak sirah. Tapi ku ayeuna mah Gundi kesit newak suku si Oded kalawan digeuweungkeun ka gigir. Atuh tumerepna si Oded waktu ieu daek teu daek ngakedebut labu. Jebrod. Si Oded ditajongan kuat ka gogorentelan. Barang dada si Oded rek ditenyrag para mitra sakilat suku Gundi ditewak terus dijongklokeun. Dayagna kedebut Gundi labu. Korejat kubrag si Oded ngarontok atuh der geus kitu mah galungan di buruan. Atuh taneuh ge kuat kaledeg. Para mitra penuh sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Nyaan para mitra sadaya, kawanina si Oded enya ge pangawakan leutik meuni teu sirikna banting binantingana teh sered sineredana teh luar biasa. Beheung si Oded dihompet ka tukang bari leungeun sabeula diparieus.
Nyalamun ningang kajalma nu kitu-kitu bae mah kasebut jelema nu kurang taktik. Geus moal henteu kana perlayana dihompet beheung ti tukang dibarengan ku tanaga nu cukup rosa. Tapi keur si Oded teu eleh taktik manehna ngadagorkeun sirah kana beungeut nu jadi lawan beletuk. Aduh, Guni kakarang kadenge nyebutkeun aduh. Bari ngalesotkeunna ka hompetanana. Tuluy nungkupan irung boborot ku getih sabab dibadug ku sirah. Nyaan si Oded hayang ngawarahna teh. Harita waktu Guni keur nungkupan irung teh, tarangna ditotog ku pereup kenca. Cedak dayagdag Guni ngadayagdag. Cebrod, cebrod. Si Oded ngahujanan beungeut Guni ku dua gempuran pereup. Atuh puguh we Guni rada ripuheun oge bari eueuh kasempetan pikeun nolak gempuran ti pihak lawan. Gabrug ku si Oded dirontok keur galungan deui. Teu beda puyuh diadu gorentel ka ditu gorentel ka dieu. Waktu si Oded jeung Guni keur galungan teh pareng eulis wiwin norojol bari mawa anu kleutik anu maksudna mah rek diiciskeun dina tambang sasampayan ditepas. Atuh jerit eulis wiwin jejeritan sabab ningali si Oded galungan jeung Guni. Guru tak Abah Jatma jeung Maunah pamajikanana kalaluar. Puguh we duanana gera reuwas kalawan Abah Jatma turun. Maksudna rek misah tapi tekung si prak misah sabab nu galungan menipapuket naker. Atuh para wargi cenah eta Maunah cecerewetan tulung-tulungan. Geus kitu tatangga pada kaluar ti imah masing-masing terus maruru kanu keur galungan. Tapi sakitu lalaki aya kana tujuhanna ge eueuh nu misa-misa. Rajeun aya nu wani ngadeuketan teu ku hanteu ngadon dijajak ku Oded. Atuh temah-na mah nu ngadeuketan rek misah teh dijengkang. Teu lila Letnan Jaka datang dituturkeun ku bawahanana opatan. Sabab ngadenge beja aya nu gelut. Ana breh si horeng nu keur galungan teh anak buahna keneh duanana oge. Harita waktu si Oded jeung Guni narangtung deui, kalawan si Oded rek meret eungeulan pamungkas sakilat leungeun ditewak ku Letnan Jaka lalana. Nyaeta palku Cep Sumarna. Jaka lalana teh Cep Sumarna keneh. Sabrut deui para mitra Guni gerek ngagempur beungeut si Oded. Kep leungeun Guni ditewak deui. Atuh harita ku Letnan Jaka lalana ku leungeun kenca. Harita teh dicararek leungeunna teh duanana ge ting purungku ting puringis. Siga nu nyerieun da puguh Letnan Jaka lalana dina nyeklan teu sabongbrong. Nu hartina dibarengan ku elmu atawa ku hiji kalima. Atuh tatanggana Abah Jatma ngadonna marata simeuteun ningali Guni jeung si Oded teh teu haroja. Sok geura mareta ari hayang leupas tina leungeun si laing mah tina panyekel dewek. Sok buru-buru atuh, lain ting purungkut kitu kawas kunyu kabulusan. Ini cia kunyang, ceuk Letnan Jaka lalana. Bari nyuntrungkeun Guni jeung si Oded tuluy digiringkeun ku genepan, kalawan dibawa ka tempatna Letnan Jaka lalana. Rengse sanggeus dariuk dihanap dina palupuh. Si Oded leuwih ti heula ditanya ku Letnan Jaka. Oded, ari si laing geus dewasa atawa bolon keneh ha? Naonan si ngadon galungan jeung batur sorangan tur sakasatuan? Marebutkeun naon si laing teh ha? Coba jawab naon pasalna. Make jeung galungan jeung batur sorangan sagala. Letnan Jaka lalana para wargi bari ngareret ka si Guni nu keur melengu. Katingali beungeut Guni barengep gareuneuk. Irung baroborot ku getih panon sabelah nu kenca. Bareuh para mitra sadaya. Ratuh katingalina jadi petet. Punten Pak lah supados langkung jelas mah ulah waka naros ka abdi. Saya taros silawe katu ka Mayor Rahman. Jalan anjeunna mah langkung uninga kana pasualan abdi Pak, ceuk si Oded. Para wargi harita Letnan Jaka marentah ka saurang anak buahna. Nitah nyusulan Sersan Mayor Abdurrahman alias si Cipeu. Untung para mitra boga pangkat Sersan Mayor mah. Disebutna di desa mah di mana-mana ge disebutna Pak Mayor wae para wargi. Aduh, nyaan aya geus naik pangkat kana pembantu letnan. Nah, turun tangan. turun ieu para mitra. Turun cenah aduh, turun pangkat biasa disebut Pak Mayor jadi Pak Letnan. Aduh, nyaan para wargi sadaya. Para wargi anu mulia, nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita teh Letnan Jaka marentah ka saurang anak buahna. Nitah nyusulan Sersan Mayor Abdurrahman alias si Cipeu.
Tehararese anak buahna ini trek nyusulan Sersan Mayor Abdurrahman. Nuti sakumaha guru tak datang kalawan ngareret kasih Oded jeung kasih Guni. Kunaon ieu let? Tanya Abdurrahman alias si Cipeu. Bari rutret kasih Guni jeung kasih Oded nu keur tarungkul. Ieu nu karasep ye ngadon galungan di buruan imah pajat mah. Bieu ku kuring si Oded ditanya pasualanana ari ceuk manehna tong wakananya ka maranehna. Leuwih ti heula rek nanyakeun ka Pamayor Rahman. Sabab Mayor Rahman anu nyaho kana pasualanana. Eta kunaon atuh pangna si Oded jeung si Guni ngadon galungan teh? Letnan Jaka neuteup ka Sersan Mayor Abdurrahman. Teu hararese para mitra barabat we ku Sersan Mayor Abdurrahman. Dicaritakeun pasoalanana si Guni ngayakeun laporan. Majarkeun si Oded sok saresa gebrug jeung Elis Wiwin. Nu kabeneran harita Elis Wiwin jeung Abah Jatma Araya. Pugu Elis Wiwin nafsu kalawan pokna bari nyuntrungkeun sirah nyun harita teh para mitra bari ngadegung nyudrukeun sirah Guni nu keur tungkul. Gabas yang ngomong teh juring. Sis. Cicing Elis, cicing heula tong pipiluan Elis. Tenang heula tenang. Ceuk Letnan Jaka lalana. Atuh para mitra Sersan Mayor Rahman nuluykeun deui caritaanana. Geus kitu Letnan Jaka nanya deui ka Guni nu keur melengu. Bener, maneh laporan kitu ka Mayor Rahman, Guni? Pokna sedang Guni sakemeke teu ngomong tong we melengu kawas bueuk meunang mabuk. Atuh Letnan Jaka pokna ngomong atuh sia Guni. Lain ngabige we si laing teh. Bener si laing laporan kitu ka Mayor Rahman. Tapi Guni tetep teu daek ngomong atuh ku dasar kitu si Oded pokna. Bari ngajejak Guni meuni ngaguliti. Ngomong atuh sia setan belang. Lain ngabige kitu sia. Kawas nu tegap lagi sungut we. Geus cicing Oded cicing. Tok ikut campur lain mun teu ditanya mah. Pok ngomong Guni, bener si lain ngomong kitu ka Sersan Mayor Rahman. Sumuhun ba tema Guni dina nyaritana teu tatag si Ganu Kasima. Waktosna para wargi anu mulia.